pertanyaan kelima berkaitan dengan konten tadi, kenapa uka-uka? Kan dulu mah kontennya perjalanan ke gunung, ngedaki gitu kan. Sekarang kok banting setir ke yang mirip uka-uka katanya. Nah, jadi si penonton tuh bertanya, sebenarnya visi misi Sundanya Barudak Ngora itu apa gitu? Visi misinya, tujuannya, terus apalah gitu, kenapa dibentuk Sundanya Barudak Ngora gitu? Mungkin bisa di Kang Arif. Jelaskan lah tuh. Jelaskan sebagai ada dina Sunda Barudak Ngora mah nya kawit nama ada emang intina urang nya si ROG antawisna urang menyeurkeun wisata Kabupaten Sumedang. Oh. Ka tiap-tiap gunung atau nanti wisata oge sareng keketilasan. Mengenalkan gitu. Mengenalkan gitu tah. Kalau rasa dina eta nya Kang Yanyan langsungnya naon jangan mungkin visi misi namanya mengenalkan atau melestarikan budaya Sumedang, khususnya lahnya ada orang kan domisilinya di Sumedang pengitunya Sunda lah orang mah deui sudah. Jadi udah kampung warga iya kan Kang Andi misalkan abdi sareng Kang Arif teh da ngawitana mah tetep urang aya dasar. Urang ti guru abdi sareng Kang Arif di dasaran kan cuman abdi mah alhamdulillah ku guru diajarkeunna untuk hayang luhuapan wae. Sok diajar. Ulah waka misalkan ka dieu deui lamun can pangenjeung naon ada di kata sebenarnya. Padahal mah lumpat teh urang lain jajagoan bisa narik jurig bisa ningali jurig. Tapi urang teh bisa ningali kesalahan diri urang sorangan, kekurangan diri urang sorangan. Nu intina mah urang teh nyaeta teh hablum minanas jeung hablum minallah teh. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada yang bertanya, apa sih syarat dan manfaat untuk bisa mengolah energi dan mengolah rasa? Mungkin ke syaratnya dulu nih. Syarat untuk mengolah energi dan mengolah rasa itu menurut teman-teman akang-akang ini apa gitu? Jadi hari kamu mengolah rasa jeung mengolah energi mah tiap jalmi ge terus aya di pasihan. Sadayana ge da memang kitu di Allah mah sami kitu. Cuman meureun ka hiji urang kadaek, kadua kudu yakin. Nya yakinna teh yakin ka diri urang sorangan, jeung yakin urang ka Gusti Allah. Terus kunaon misalkan abdi jeung Kang Arif tadina ngolah alam kusabab segala rupa naon anu aya dina awak urang teh aya di alam ieu gitu. Jadi gambaran alam itu aya dina diri urang gitu tah. Jadi kalau seperti di agama Islam, jika kamu ingin mengenal Tuhan, maka lihatlah alam sekitar. Jadi penciptaannya lihat gitu kan. Termasuk kita juga ciptaannya kan makhluk. Nah itu kan mungkin salah satu syaratnya. Tadi kan termasuk juga mungkin yang harus membersihkan diri dulu sebelum bisa mengolah energi. Harus dikeluarkan seperti Kang Heru dan Kang Epi, ilmu-ilmu yang sebelumnya dimasukkan itu harus dibersihkan dulu mungkin ya. Jadi segala rupa anu aya dina awak urang bangsa hodam, penjagaan, ilmu kadugalan kuat di kadek nu karar itu aya di urang teh ngolah nu kitu. Jadi urang lebih cenderung ngolah rasa, ngolah jiwa. Jadi antara kurung jeung kuring teh bisa seimbang. Tapi da urangnya belajar Kang Andi. Da acan jago, da acan koma, da teh aya nu jago. Aya nu jago. Gitu we urang diajar. Sarangnya sami-sami belajar. Kita nu disebut saiketan sabengketan teh meureun mata kita topong kieu teh. Eta jadi silokan atau topong teh eta gitu. Eta intina mah. Lajeng kanu manfaatna apa kitu Kang? Manfaat mengolah energi dan mengolah rasa gitu. Nu utamina manfaatna kalau kesehatan. Kesehatanna biasa lahir sinarang batinnya. Nya meureun urang ari jiwa nama urang perjalanan spiritual kan. Spiritual teh sanes kudu bisa ningali jurig. Tapi urang kan perjalanan rohani kumaha cara urang ayeuna lebih mensyukuri, lebih ngadeketkeun diri urang tanu kawasa. Nya lewat ciptaanna. Timbullah urang ka patilasan jeung ka Arif ka arah rangkap. Ngawitana teh kitu, Kang Andi. Di patilasan teh geuningan aya sesuatu mungkin anu kanu kereteg hate kanu rasa. Nah, asa beda. Kadang sok hayang ceurik, kadang sok asa aya nu ngomong siga kitu kieu. Tapi lah diperdalam didinya urang belajar. Siga kitu. Jadi awal mula nama dari kepekaan kita, rasa kita. Ternyata dengan rasa itu kita bisa berinteraksi, bisa merasakan, bahkan bisa flashback ya. Ada mediator kita yang bisa flashback ya, si
Teh Cinta tuh. Bisa flashback ke masa lalu. Sami tadinya kan gitu. Iya, sami. Oh, Tadi nawe iya. kan sepetos Sama. KFI. Telis kan ayah jadi Nah, Telis. masih kena seueur lah di sana budak orang mah. Oh iya iya. Itu nanti di konten berikutnya kita undang. Sekarang mungkin lagi sibuk masak ibu-ibu biasanya jam segini. Oke, lanjut ke pertanyaan. Ini hubungan pengolahan energi dengan alam. Tadi kan selintas nih, ini lebih detail lagi gimana? Jadi pengolahan energi alamna abi mah kieu cenderungna. Ayeuna urang tadi dina dijieun awak urang teh naon. Tanah kan ya. Tanah jeung cai gitu. Tah berarti di dieu aya tanah jeung cai. Maksudna urang inget ka Purwadaksi teh, urang kudu inget. Urang teh tadi dijieun teh tina naon? Asal usul. Heeh, asal usul naon kudu disombongkeun urang dijieun tina nu kieu. Tapi di balik sakabeh eta mungkin ada sesuatu manfaat anu teu bisa nuku urang biasa lebih didalami di teuleman dina eta. Ayeuna ku ayana tanah kan biasa ayana tangka, ayana segala rupa rangan kitu. Terus gitu. Waras. Nah, kieu. Ieu anu naros oge janten teman-teman dari yang nonton, dari viewer. Ini teman-teman Sundana Barudak Ngora itu belajarnya apakah otodidak atau mempunyai guru. Nah, ini sebenarnya bisa nggak dikasih gambaran lah selintas gurunya kita ini siapa gitu. Khususnya para senior Kang Yanjan dan Kang Arif nih. Langsung dari guru besar mungkin bisa ngasih gambaran nih. Clue aja lah, clue. Nanti kita undang di konten berikutnya ya. Supaya lebih mengenal, lebih kenal teman-teman palawari sedaya, guru orang sedaya. Mangga Kang Yan, ini seperti sosoknya siapa gitu, gimana gitu. Jadi orang kan di luar langit masih aya langit. Ibaratnya gitu, dah orangnya mau bisa kieu meureun lamun teu aya nu melah. Jadi nu intina urang oge kukikian dasarna pasti gaduh guru segala rupina ge. Nyaeta guru simkuring anu kelah bakal aya diundang di sesi selanjutnya. Kasih clue aja dulu nih. Mudah-mudahan aya waktosna. Aya waktosna pada intina mah. Atos di callingnya. Kayaknya sibuk jadi sekali-kali pangenna urang teh. Urang kedang-kedangkeun gitu ka guru urang sadaya. Laras. Seperti gitu Kang Hani. Nah, kitu panginten pertanyaan anu 10 teratasna atau didogikeun panginten di para wargi sadaya anu ngejapri di konten YouTube. Nah, panginten salajeng nama orang bilih bada anu disampaikan deui Kang Epi, Kang Heru, Kang Arif, Kang Yanjan kumaha? Siapa tuh non? Kang Arif itu tadi abdi terus saya mana ngawak. Ini awas atuh. Naonnya paling ngeukeun lagi. Konten berikutnya gimana? Konten berikutnya nih. Buat yang penasaran nih konten berikutnya. Kan kita udah 2 episode yang inilah malam-malam gitu kan. Gunung apa? Pasirengit dan Gunung Pangadegan. Nah, konten ketiga rencana mau di mana nih? Paling rencana kan di Pangangonan. Oh, di Gunung Pangangonan. Jadi neruskan perjalanan nanti episode 1. Jadi masuk ke Pangangonan, jadi nyambung orang nyuk galur ka dieuna ngalacakna. Itu yang menarik di Pangangonan apa gitu? Kok bisa memilih Pangangonan? Abdi pas kantos di ditu ngaraos menurut rasa mungkin di dia aya pesantren. Oh. Purna. Pesantren dulu zaman leluhur lah. Terus itu hujannya. Hujan, aduh, pemirsa. Biasa terasa. Lebih alami ini diberi air hujan. Alhamdulillahnya super nikmat hujannya. Nah, gitu panginten pemirsa janten sesi kali ini kita sudah membahas 10 pertanyaan teratas dari teman-teman viewer yang dijapri langsung. Panginten dicekapkan sekian di sesi kali ini. Tong hilap, like, subscribe dan komen. Tapi komennya jangan pakai simbol ya, harus kata-kata aja ya. Nah, gitu. Terus jangan di skip. Nah, jangan di skip. Minimal berapa menit? Harus full aja lah. Full lah. Full aja lah. Jadi nggak paham. Nah, jadi nggak paham gitu. Dugikeun ka jet. Gitu. Pangitan kitu heula pemirsa sadaya. Hapunten kirang sareng lebihna biasa orang sami-sami belajar. Sareng sampai jumpa di konten berikutna. Ti urang barudakna. Nah, barudak mana? Sundana Barudak Ngora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.